Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana wilujeng siang. Haturan mitra-mitra mugia mitra-mitra sadayana mika cinta kana acara dongeng Kang Ari dina danget ayeuna di mana baena nuju aya dina kawilujengan sehat lahir sehat batin jasmani miwah rohanina. Dongeng Sunda anak yatim piatu ayeuna teh seri kalima. Urang buka deui jejarat carios kumaha terasanana ieu murang kalih anu namina Jang Dharma. Nah bakal kumaha ieu nasibna nya. Mitra-mitra sadayana supados teu nyangklong ti kana waktu semangat ieu acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Der anu saterusna Mang Urik gegeroan ka Biasi. Osi ka dieu kitu cek Mang Urik. Atau Biasi anu keur aya di kandang domba menireuaseun anu saterusna urang giru nyampeurkeun ka Mang Urik. Aya naon Kang? Gegeroan kitu cek Biasi. Osi susulan si Mang Kohok ka dieu kitu. Ka dieu cek Akang. Bancang kitu cek Mang Urik. Bari kituna teh Mang Urik terus asup ka jero imah geus teu malire deui ka Biasi. Ate Biasi teh ngahulang teu ngartieun. Tapi sok sanajan bari teu ngarti Biasi istuning teu bisa mungpang naon anu ditah kudu jadi salakina. Gancang Biasi nuju ka imahna Mang Kohok. Ari Mang Kohok teh mitra-mitra tanggelanana atawa tangan kanana Mang Urik. Manor lah zaman kapungkur manya. Mang Urik teh dipiwarang ka itu ka dieu ngatur itu ieu. Biasi dina lempangna gagancangan da geura hayang nepi kanu dituju. Teu lila Biasi geus nepi deui nyaeta ka imahna Mang Kohok. Harita Mang Kohok kasampak keur aya di kandang domba. Anu saterusna Biasi pupuntenan. Atau Mang Kohok kura-giru nuju ka hareupeun imah barang serok dininya geus aya dununganana. Aya juragan istri. Aya pe keresaheun naon juragan? Kitu cek Mang Kohok. Sopan pisan ka Biasi teh. Da saolah-olah Biasi teh dunungan manehanana. Mang, itu digeroanku juragan. Ayeuna ka imah kitu cek Biasi. Mohon mangga juragan. Ke antosan sakedap. Kitu cek Mang Kohok. Nya sok Mang tong lila teuing. Kitu cek Biasi. Anu saterusna Mang Kohok gancang asup ka jero imah. Nyokot dudukuyna. Bari sakalian nyoren bedog. Geus beres Biasi jeung Mang Kohok tuluy indit nuju ka imahna Mang Urik. Sanes aya naon kan? Juragan Urik ngagentraan ka abdi. Kitu cek Mang Kohok.
suka teuing mang da kuring mangasa ukur ditah nyusulan aya tujuan itu ieu nama teu apa nya meureunana aya ditaheun we aya pigaweun keur mang kitu cek biasi. Mohon kan teka catur di jalana Mang Kohok jeung biasi geus nepi ka imahna Mang Urik. Ari Mang Kohok mah terus asup ka jero imah. Ari biasi mah tuluy ka dapur. Ari ta Mang Urik kasampak keriuk dina kursi bari udud ini malenyun. Panonna nempo kana lalangit imah siga anu loba kabingung. Pok Mang Kohok nyarita bari semu anu rangkuh. Juragan, aya pikersaan naon sun? Kitu cek Mang Kohok. Oh, diuk Mang. Kuring aya picaritaeun anu kacida pentingna jeung aya tanyakeunun. Kitu cek Mang Urik. Mangga juragan, mangga. Kitu cek Mang Kohok, kituna teh bari diuk dina kursi. Pok Mang Urik nyarita deui. Kieu Mang. Kela Mang batuk lah. Aya badamikeun. Ya mah, sugan jeung sugan. Ari mamang mapan loba kawauhan. Sugan jeung sugan mamang boga kawauhan. Jawara. Sugan eta mah. Atawa ngadenge ti saha atawa kumaha. Ari kuring mah apan mamang ge apa meureun tara katu ka dieu beda jeung Mang Urik. Beda jeung Mang Kohok. Kitu cek Mang Urik. Aya kan. Aya. Nah kangkon naon kan naroskeun jawara. Kitu cek Mang Kohok. Kieu Mang. Kieu caritana. Bae da mamang geus apal. Apal pisan kan rencana kuring. Pan basa ti heula kungsi dicaritakeun. Tah. Kuring teh hayang neruskeun rencana-rencana anu kungsi diobrolkeun ka mamang ti heula. Anu saterusna Mang Urik nerangkeun yen basa tadi beurang aya kajadian cenah si Darma geus teu di dieu deui tapi dibawa ku Aki Wahdi. Tah cenah rencana kuring teh hayang pangmodarankeun si Darma sakalian we jeung si Aki Wahdi. Sabab anu nyieun masalah bibit ruruji teh cenah si Aki Wahdi make pipiluan kana urusan kuring. Jadi ari ngaranna Mang Urik bisa ngalugat legot bahasa teh ngesidik amanehna anu salah. Ngesidik manehna nyieun masalah. Ngesidik manehna anu ngajadikeun Jang Darma kata langsara malahan mah dibalik-balik. Ngan cenah tangtuna ge kudu jawara anu geus asak dina tingkat pangartina jeung pangabisana. Ulah anu asal-asalan. Tah ayeuna wayahna cenah
lamun eueuh neangan atawa tatanyakeun syukur-syukur ge geus aya. Toh kitu Mang, kumaha sanggup teu atau aya teu kitu ceuk Mang Urip. Kahartos gan, kahartos pami kitu mah. Mangga aya gan, aya hiji jawara namina Abah Jadug, jawara kahot ti luhur-luhur. Malahan mah abdi mah tos terang kabumina da kantos kaditu. Wios enjing get biasalah diangkir ka dieu. Dari diangkir ku abdi mah moal duikeun ka nolak ngarigi abdi apaleun yen abdi teh pada mana juragan kitu ceuk Mang Kohok. Oh nya syukur atuh Mang, ari aya mah. Tah ayeuna kuring rek nita ka Mamang isukan susul anu ngaranna Bah Jadug bawa ka dieu keun urang badamina mah di dieu kitu ceuk Mang Urip. Mangga agan, mangga Mamang siapkan ku Mamang disusul ka ditu. Kela tungguan sakedeung kituna teh Mang Urip bari asup ka jero enggona. Teu lila geus kaluar deui terus mikeun duit ka Mang Kohok. Toh ieu keur bekal Mamang di jalan. Bari sakalian keur merek ka Bah Jadug. Tapi lamun beres we bejakeun ka Bah Jadug ku kuring dibere 5 tikeun ti ieu. Omat bejakeun. Mangga gan mangga kitu ceuk Mang Kohok. Bari kitu nate nampanan eta duit. Mana tuh kan Mamang mah lami-lami bade teras weh enjing subuh bade kabumina Abah Jadug. Oh nya Mang sok wayahna sing hasil. Lamun hasil aya keur Mamang ge kitu ceuk Mang Urip. Anu saterusna Mang Kohok tuluy balik ka imahna. Isukna subuh-subuh Mang Kohok geus saged sanggeusna bebeja ka pamajikanana. Mang Kohok terus indit nuju ka kampung lembur luhur nyaeta ka imahna Abah Jadug. Lembangna ngagadig atuh kana lohoran ge geus nepi deui ka imahna Bah Jadug. Da Mang Kohok pan geus kungsi ka imahna geus apaleun jadi teu kudu nananyakeun. Anu saterusna Mang Kohok kaketrok kana panto imah bari pupuntenan. Punten Bah, di jero imah aya anu nembalan. Atuh Mang Kohok gancang ka jero kasambak Bah Jadug keur aya. Harita Bah Jadug keur ngobrol jeung anak buahna anu ngaranna si Rame. Ari Bah Jadug teh wah geus kakoncara. Jago kolot loba pangabisana elmu silatna lain bantak-bantrakeun. Rupa-rupa jurus anu kapibanda kumanehna. Jaba Bah Jadug mah boga badi pusaka. Eta buah dieu teh wah kacida ampuhna.
badi tanggelan manehna salila ieu ti mimiti ngora nepikeun ka kolot teu lesot. Damang bah kitu cek Mang Kohok bari ngajak sasalaman ka Bah Jaduk. Weh Jang Kohok, cagur Jang, cagur, duk. Kitu cek Bah Jaduk. Anu saterusna Mang Kohok gek juk dina samak. Pok Bah Jaduk nanya ka Mang Kohok, aya naon Jang? Aja ka dieu. Siga anu penting, siga anu rusuh. Kitu cek Bah Jaduk. Mohon Bah, abi teh kapiwarangan kuno jantan denungan nyaeta juragan urik. Maksad sareng tujuanna nama bade nyuhunkeun tulung ka Abah. Oh, minta tulung. Tulung naon, Jang? Da Abah mah teu boga harta, teu boga jabatan. Tulung naon? Kitu cek Bah Jaduk. Kieu Abah. Sanes kanu ngarti nyonkeun artos atanapi harta. Da dunungan abdi mah ari masalah harta mah seueur. Kieu maksudna. Anu saterusna Mang Kohok nerangkeun maksud jeung tujuanana. Tapi ari permasalahan atawa masalah jang Darma mah teu dibahas. Ngan disebutkeun yen anu ngaranna Aki Wahdi musuh grot, musuh bubuyutan dununganana nyata musuhna juragan urik. Ayeuna teh cenah ngaran Aki Wahdi teh ngancam-ngancam. Rek maragat ke nyawa walah pokona mah. Tah ari juragan urik cenah dudungan abi Abah pan geus sidik teu bisa nanaon, teu bisa walakaya we. Tah ieu cenah kanggo meser bako. Tapi saupami hasil bade dibayar 5 lipeteun ti dieu. Diterangkeun kabehanana ge. Malahan mah diatur bahasana teh sarua we dunungan jeung pagawe teh oro-oro. Diukir bahasa jeung kata-kata teh supaya Bah Jaduk percayaeun. Bobohan harita Mang Kohok geus dibejaan yen ngomongna ka ditu kudu kieu ame percayaeun cenah. Tah kitu Bah, kitu nate Mang Kohok bari mikeun duit nyaeta ka Bah Jaduk. Cakakak Bah Jaduk seuri meninya kakak. Syukur Jang. Ari masalah mitoskeun makhluk sasiki mah sanggup wae Abah mah. Mau bayaran kana kieu. Pan ieu ge geus kahitung cukup. Mun hasil dibere tamandi wah sanggup. Kitu cek Bah Jaduk bari nampanan eta duit. Oh Jang, ari bayaran halus mah teu jadi masalah. Iraha Abah kudu ngajorok kanu ngaranna si Wahdi. Kitu cek Bah Jaduk. Angke wengi Bah. Kewe wengi. Ayo ayeuna mah urang ka bumina dunungan abdi. Urang ngobrol we di ditu. Kitu cek Mang Kohok. Ya hayu tapi kela Abah rek siap-siap pula. Kitu cek Bah Jaduk. Anu saterusna Bah Jaduk ngaganti baju heula
kunu rada hade. Bubuhan arek nyaba bedog disoren bedog panjang. Ari sirame mapuguh ning nakama manage teu oleh nyoren badog. Teu poho manehna mawa badi pusakana anu jadi andalan. Geus beres anu saterusna sararea indit nuju ka kampung Cihonje nyaeta ka imahna Mang Uri. Cag bah jadug sirabe jeung mangkok urang tunda heula. Ayeuna urang malikan deui ka Aki Wahdi jeung Jang Darma. Harita Aki Wahdi keur ngobrol jeung Jang Darma. Pok Aki Wahdi nyarita, "Jalu, tah ti mimiti ayeuna hidup cicing di dieu jeung Aki. Ngan wayahna kasep. Dina dahar saya aya. Jeung Aki lamun dina dahar nya Aki jeung asin hidup jeung asin. Hidup jeung lauk Aki ge jeung lauk. Jeung wayahna dina diajar jurus kudu soson-soson ameh gancang bisa." Kitu cek Aki Wahdi. "Non Aki, ari perkawis tuang mah abdi mah tos biasa sakasampeurna. Sareng abdi bade nganuhunkeun ka Aki tos ngarawatan abdi. Sareng Aki kersa nurunkeun pangartos ka abdi. Nuhun Aki," kitu cek Jang Darma. Ari masalah eta mah geus jadi kewajiban Aki Jalu. Geus jadi kewajiban Aki. Dasar uang. Aki ge mode ujang pahatulalis teu boga dulu, teu boga sanak baraya. Ngan ari ujang mah masih kene budak panjang kene keur ka hareup. Beda jeung Aki. Duh Aki mah isuk pake toge meureunan. Bakal dipunut ku nu rahayu diala ku nu kawasa maot pingareunanana. Kitu cek Aki Wahdi. Tah ayeuna ku Aki rek ditinggalkeun heula sakedeung. Ujang ulah ka mana-mana. Da Aki ge moal lila. Kitu cek Aki Wahdi. Nah Aki bade ka mana kitu? Kitu cek Jang Darma nanya ka Aki Wahdi. Aki rek ka bandar hayam heula. Aki rek nawarkeun hayam. Aki geus kurang bekal. Lamun rek tuang mah sok we nya nyokotan. Sangu ku sorangan, sangu mah gede. Deungeunna aya keneh, tong asa-asa. Kitu cek Aki Wahdi. Mohon atuh Aki mangga. Anu saterusna Aki Wahdi indit heula. Nyaeta rek nawarkeun hayam ka bandar. Dari bandar hayam ka Pungkur mah mitra-mitra teu unggal dinten. Kadang-kadang lamun aya caleun sok disusulan. Hari-harita Jang Darma terus beberes di imah. Ngumah wadah. Beres ngumah wadah nyeuseuf baju manehna jeung baju anu Aki Wahdi. Terus nganeutkeun sangu. Jang Darma mah sagala bisa bubuhan budakna prihatin jeung geus biasa ngalakukeun pagawean kitu. Beres nyangu terus sasapu di buruan. Runtah dikumpulkeun terus diduruk. Atau jadi garenaheun di buruan imah teh menila lening. Beres sasapu gek Jang Darma diuk ditepas bari nungguan Aki Wahdi. Teu karasa waktu teh geus nincak kana magrib deui. Tapi Aki Wahdi can datang keneh. Sora tonggeret gaang
sepuaktosna mitra.